hiji leuweung alit di sisi desa aya sekel kelinci anu songong. Anjeunna resep ngahina sasatoan sanes anu langkung lemah. Sasatoan sanes sapatos kuya, siput, sirem, sarta sasatoan alit sanes teu aya anu resep dina kelinci anu songong eta. Hei kuya, si Alon, anjir ulah jalan wae, lompat gitu, engken kali yugi. Kawios kelinci salaresna jalan kuring alon anu priyogi abdi dugi kalawan wilujeng ka tempat tujuan kuring. Batan enggal antos labuh sarta tatu. Terus naon anu dikatakan kuya, anjeun eta songong kalintang da kelinci. Abong-abong jalan anjeun enggal. Giring-giring wae anjir ucing. Hei kuya, kumaha lamun urang apen lompat? Nunutkan kuring eta teh ide anu sae, geus wae lah kuya. Pambi wae anjeun kedah buktikan dina kalinci yen anjeun biasa. Wah, anjen aya wae uci. Manten manawi abdi tadi. Aben enggal kalawan kelinci, anjeunna tiasa lompat kalawan enggal. Henteu biasa. Anjeun henteu teuing nampak tantangan kuring ieu. Abdi bade nyauran ka beruang kanggo wasit nasarta abdi bade neda perencanaan lengkap sarta ninggali pasanggiri urang. Marane mimiti surat mimiti ieu sarta luka turingan taman ieu. Isi kali kaliwat baik deui kagura ieu. Marane terang Terang. saha nu biasa dongkap dipayun di gurat mimiti ieu anu pisan eta kenging. Mula, oke? Hiji, dua, tilu. Ayo kuya, lompat atuh mangga diantos di dieu. Tidurlah. Ayo lompat terus kuya, ampir gigi anjeun tangkas biasa. Ayo kuya, enggal. Tidurlah, tidurlah. Kuya, 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 kuya. Juara kuya. Wah, kamu hebat kuya. Hatur nuhun uci. Sami-sami kuya. Apen abdi kuya, abdi atos ngarasa sombong ka anjeun. Cenah naon kelinci, abdi atos maafkeun.